Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg Sesen Siluman Gunung Cermai. Ayeuna bagian anu ka 40 genepna. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Rebeka Almaira ti Palihan Majalengka. Kangge Acek Rebeka ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna laina naon mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka 40 genepna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak tungdung tes. Harita Bah Murtala keur gegoleran dienggon jeung Burati pamajikanana. Bah Murtala ngarasakeun awakna carangkeul kakarek balik pisan ti imahna paku. Sabaraha bulannya ambu urang deui donoan. Cek Bah Murtala bari noel cangkeng Amburati. Luka teuing atuh geus tara diinget-inget ku kami mah walon Amburati. Heueuh nya boa geus malik deui jadi parawan maneh teh ambu. Teuing nya datang ka ditu teu puguh pisan. Ih abanceuk beja lamun geus kolot cenah sok balik deui ka budak. Jadi ambu oge bisa jadi parawan deui. Nya meureun da ku abah tara di teang-teang, tara di longo. Bah Murtala jeung Amburati malah gunter ngobrol. Atuh anu uluk salam di luar teu kadenge. Untung Bah Murtado masih sabar. Harita di luar Bah Murtado uluk salam deui ayeuna mah rada dibedaskeun
bari jeung gegedor kana panto. Ramburazon punten atuh pogoe Mbah Murtala jeung Amburati menising rarenjak. Alo saha ajeuna anu nyemah deui nya ngaganggu we jadi we lepet deui ambo cek Mbah Murtala ku kulutus. Teang heula atuh Abah bisi tamu penting cek Amburati ngajurungkeun. Kuniang harita Mbah Murtala nguniang udang tuluy ngojengkang kaluar tinggon laju ngalengkah muru ka panto hareup. Bray panto teh dibuka berang bray breh hate Mbah Murtala meninggal lenyap ruas kareureuhnakeun tapi ditungtungan ku rasa bunga. Aduh Kang Murtado, oh iya gula Murtala, iya gula gabruk. Mbah Murtala jeung Mbah Murtado silih rangkul duana menising perekat bakat ku bunga jeung sono lantaran welasan tahun teu pernah tepung. Nya sanggeus rada lila akhirna Mbah Murtado jeung Mbah Murtala silih lepaskeun rangkulan. Hayu kalebet atuh Kang, hayu kalebet cek Mbah Murtala meuni dareh deh. Bus be Mbah Murtado abus ka jero imah tuluy geuk diuk dina amparan samat. Ari Mbah Murtala gancang nyalukan Amburati. Ambo yo aya Kang Murtado ambo. Teu lila torojol Amburati norojol. Geuning Kang Murtado kumaha damang Kang cek Amburati bari munjungan. Pangesdo Nyai kula mah jageun. Syukur atuh ari damang mah Kang eta pisan anu dipiharep ku abdi siang kalayan wengi. Ke sakedapnya Kang abdi bade nyenakeun laleueteun cek Amburati bade tuluy ngaleos ka tukang arek nyokot cai keur nyoguhan Mbah Murtado. Teu lila geus balik deui bari mawa cai enteh 2 batok jeung lalawuhna aya kulub huwi jeung opak beca. Sok-sok eta susuguh teh ditunda hareupeun Mbah Murtado. Mangga Kang dileueut heula. Nya mangga. Ke. Ieu Kang syukur pisan akang sumping ka dieu. Sabab anyar pisan ku kuring teh diobrolkeun jeung kubu ieu kampung. Cekeng teh hayang nepungan Kang Murtado ngeunaan jakal jauh di jalan oge dicukup ku waktu sabulan cek Mbah Murtala. Da nyana jauh atuh ti tatar wetan ka tatar kulon mah. Untung kula mah teu nepi 2 minggu di jalan teh ngarugur sapoe 2 poe paling oge. Jawab Mbah Murtado. Da jeung nyana deui Mbah Murtado mah ukur meakeun waktu sapoe 2 poe lalampahan teh. Padahal lamun jalma biasa mah bisa sabulan leuwih ti Kulon Banten kabeh wetan kuningan teh. Berjanten lah kakang mau berjanten dan tuh sambarangan lempang oge pasti make ilmu atuh Kang. Lain kubuka-buka ilmu teuing sabenerna mah Kang teh ngaratereh. Sabab akang inget wae kasih ujang timiti manehna turun di paguron. Hate gula tuh oleh sesebelakan we jadi we disusul ka dieu. Dah ka mana ayeuna budakna eta? Ai cek Mbah Murtado nanyakeun muridna Jakaloda.
lang ari Bah Murtala ngadon ngahuleng ditanyakeun soal Jakaloddra teh. Red tuluy mahena ngaret ka Amburati. Ari nu direret malah Malik neuteub. Atuh kapaksa Bah Murtala nyarita, tapi samehna narik napas jero heula. Gap ari Bah Murtado ngarongkong kana batok, tuluy regot nginum cai ente, tuluy kop kana huwi am dihuapkeun meuni peurembeun tah bangun anu nikmatnakeun. Manehna rek siap-siap ngadedengekeun caritan Bah Murtala. Ya di kieu yeuh Kang, si Ujang teh teu bisa ngadalikeun dirina nalika manehna ditampik sapajodogan cintana ku Mojang anu dipikabogo terus dihina ku kolotna. Bah Murtala teu kebat nyaritana sabab ti corona asa nyelek akur we jeung Ki Agus Jago anu aya nuju batu. Ari Bah Murtado unggut-unggutan karak ku sakitu oge geus rada kaharti sabab waktu Jakaloddra turun ti pagorona hate manehna geus bisa ngarasakeun yen muridna bakal cilaka sabab teu bisa mawa diri. Harita kadenge deui Bah Murtala nulikeun cumaritana. Jadi kieu yeuh lalakon nu sabenerna mah Kang. Atuh derek-dek bae. Bah Murtala nyaritakeun sakabeh kajadian anu geus tumiba ka Jakaloddra jeung kadua adina. Malah sakalian kajadian anu tumiba ka urang lembur sangkan urip oge dicaritakeun. Kabeh ditetek taya anu kaliwat, diguar taya anu katinggaleun. Sedeken Bah Murtado ngabandungan kalayan daria. Dina hatena karasa aya rasa kuciwa ka muridna. Keun ayeuna mah da geus karuan kajadian ai. Ke urang tarawang kumaha kaayaan Jakaloddra teh. Nah mazirup ada wageus eueuh di kieuna. Ayeuna mah kula rek ngudud we heula. Cing boga bakon teu ai. Aya bako mah Kang. Nya keun we urusan nyalametkeun si Ujang mah nyalese we heula. Da Kang oge pasti capek keneh meureun. Ke lamun geus dine urang kabumina pagowe we. Ke antosan sakedap nyenak bako heula ya Kang. Gitu. Sok ayeuna mah si Kakang Agus nagara nginum heula ku jianeut nggak teu batuk wae. Para wargi sadayana nya geus kitu mah hoghag ngobrol ngareng ngidul sagala diobrolkeun. Teu karasa waktu nyerelek geus nyedek ka burit. Ai geus burit geuning ieu teh nepi ka pohon teu ngajak dahar Kang. Ambuna cik grasa diakeun sangu ieu lanceuk Abah kalaparan sigana ambuna. Cek Bah Murtala. Mangga Abah, ke sakedap urang haneutkeun heula nya. Teh mal Amburati nembalan ti pawon. Dacan lapar kula mah. Tadi basa meme ka dieu teh geus dahar heula nepi ka seubeuh di warung. Lamun teu salama di lembur Garawastu eta teh. Cek Bah Murtado. Atuh eta mah isu keneh meureun daharna. Ayeuna mah geus sore pasti lapar deui meureun Kang. Oh, lapar nama lapar ieu teh. Tapi pira aku saya mah kudu minta dahar di ulama doai.
nya hampura we kabobogon Kang abong kena keur sono ngobrol atuh da jadi we pohon nawaran dahar-dahar acan Kang. Bah Murtado jeung Bah Murtala nuluykeun deui obrolan sambari ngadaguan sangu anu disiapkeun ku Amburati. Nya keur kitu torojol Amburati norojol. Mangga tuh Abah, Akang. Tato saya oge sanguna, ayo urang taruang. Cek Amburati. Ayo. Kang. Ayo, udah urang geus lapar ieu teh. Nya mangga tuh Kang, ayo Kang, urang tuang Kang. Cek Bah Murtala. Nya ayo. Cek Bah Murtado. Dua nana terujung cengkat. Geus kitu sing kojengkang muru karohangan para gidahar. Tuluy gukgek dariuk tiluanana ngariung sangu anu diwadahan kana boboko. Deungeunna oge sagala aya. Maklum nyambut tamu jadi sagala diayakeun. Berak weh tiluanan dalahar. Sanggeus beres dahar laju ngobrol dituluykeun deui. Bari sing pelenyun udud di teras imah sakalian nungguan bedug magrib. Nya sing sabar we kana ieu cocoba. Sing inget yen harta banda anak pamajikan jeung sakabeh anu dipimilih ku urang malahan diri urang sorangan teh eta teh padugur titipan anu sawaktu-waktu bisa dicokot kuno bogat. Nah dah gitu ai cek Bah Murtado. Sumun dalam munde gitu mah mata kalaleban wae abdi teh Kang. Boga anak tilu-tilu ayeuna eueuh hiji-hiji acan. Anu dua mah geus gaduhan geus dicandak ku nu gaduhna. Anu saurang deui duka teuing kumaha nasibna teh. Lamun di pikiran mah bisa-bisa madak stres bisa gelo abdi teh Kang. Tembal Bah Murtala. Syukur atuh. Kudu kitu hirup kurang mah. Hirup kurang mah teu ngaboga-boga. Urang ibarat wayang anu musik malikeunna gudalang. Urang kudu bisa tumarima kana takdir anu geus diguradkeun ku dalang nyaeta ku Gusti nu Maha Suci. Kitu dah aing Murtala. Cek Bah Murtado teu oleh mampagahan kanu jadi adina anu keur kamusibahan. Ari Bah Murtala ngahaminan karena setiap papagah teu jadi lanjeukna. Sedangkan waktu terus nyerelek panon poe geus surup mubus asup ka pangbalikanna. Beurang kiwari geus kasilih ku wanci peuting. Bah Murtado jeung Bah Murtala tuluy pating carengkat. Tujuanana arek kacai pikeun abdas. Saterusna cong we duana pada sholat maghrib berjamaah. Saresna maghrib Bah Murtala ngajakan Bah Murtado nuju ka imah Pakuwu. Atuh bring duanana lempang bareng nuju ka imah Pakuwu. Saja jalan sakalian nyamperan palebe jeung Pak RT. Nya akhirna mah kabehna geus ngarumpul deui di imahna Pakuwu. Geus kitu Bah Murtala ngawanohkeun ka para inohong lembur. Yen eta teh lanceukna anu ti kulon anu katelah Bah Murtado. Atuh salarea ngarasa bagja. Sabab dina kayaan keur genting. Ari heug kadatangan ku seorang sepuh anu linuhung. Hatur nuhun Abah parantos sumping ka dieu ka ieu lembur Bah. Simkuring
salahku pupu lembur anu jadi kubu di ieu lembur ngarasa bagja ku kasumpingan abah ceku sami-sami yang kubu sami-sami kula oge ngarasa bunga geus ditambah kalayan juga makin kaula teh ngahaya datang ka dieu nya nu kahijina mah yang silaturahmi we ka urang dieu adu anu saterusna kula teh ngarasa sono kanu jadi adi jeung ka barudak-barudakna sabab kaula teh inget we kana hate sabab inget we kana hate tak gitu anu ngalantarankeun kula datang ka ieu lembur teh jangkumu cek Bah Murtado sumuhun kahartos bah abah mah seorang sepuh anu linung sapertos nya seorang sepuh anu linung sapertos abah tangtos tiasa ngaraoskeun naon anu keur tumiba ka saderekna nya gitu keun ayeuna ku kula rek dicoba ditarekahan sugan we si Jang Jaka bisa diselametkeun keneh syukur-syukur lamun siluman Gunung Cermai bisa dielekeun ku kula mangga bah mangga kuring sapara kanca nyanggakeun sadayana ka abah aduh ari kitu mah urang mimitian we ti ayeuna ngarah demi cenah deung waktu tapi sameme kula samemena kula narekaan ieu kula rek nanya heula ari Gunung Cermai teh di belah mana ieu teh nabe kaler ada babeh kidul Gunung Cermai mah paling kidul bah oh begidul nya aduh ayeuna kula rek indit sok we dungageun ku sareanya sangkan kula bisa hasil maksud mangga bah mangga kuring sapara kanca bade ngadungakeun kangge kasalamatan salir abah kitu ceuk paku atuh geus amitan mah teu loba catur deui Bah Murtado harita ngarekepkeun silahna tuluy reup meuremkeun panonna laju ngagerenyem mapatkeun jampe pamakena cacap mapatkeun jampe pamakena ter awak Bah Murtado katempo ngakeleter beuki lila ngaketerna beuki tarik barang keur kitu ujug-ujug las wujud Bah Murtado ngiles ngaleungit atuh salarean wae didinya jadi ngacenghok sabab Bah Murtado ngiles teu kanyahoan ka mana leosna harita Bah Murtado barang jeung nyelesna harita geus ngacilegedeg di puncurut Gunung Cermai geus kitu luak lieu ka sisi kagigir terus noong ka handapeun kawah siga keur aya anu diteangan sanggeus kitu curalit jeleng Bah Murtado ngacuralit ka tukang kalayan awakna ngalayang celeg harita syukurna napak pas pisan hareupeun guha tempat padumukan siluman Gunung Cermai Bah Murtado rurat reret ka kenca ka katuhu bre katenjo ku dirina seorang jalma anu keur tiuk ngalungsar dina gawir jeleng Bah Murtado ngagajleng kadeukeuten jalma anu keur ngalungsar anu tetela eta teh Jakalodra muridna anu keur peureum ka sarean jang hudang jang cek Bah Murtado ngageuing-geuingkeun muridna atunya Jakalodra beunta abah guru abah Jakalodra kacidaruasna tapi bunga anu taya papadana
bro Jakalodra nyuuh tina suku guruna bari nyegruk ceurik sabab dina ras ingat kana dosa anu geus dilakukeun ka keluarga Nyi Mas Rata Kumala anu geus nyimpang jeung papalimpang tina amanat guruna anu kuduna ngamalkeun elmu da jalan anu lempeng. Mbah Murtado oge dina hate mah ngarasa kuciwa hayang nyarekan lak-lak dasar kalau jadi muridna lamun nurutkeun kana nafsu mah. Tapi salaku seorang sepuh kudu bisa ngajaga diri jeung perasaan kudu bijaksana kana kayaan. Ayeuna urang balik abang aja nyusul hidup ka dieu. Ayo balik jang balik cek Mbah Murtado bari nepak tak Jakalodra. Cung Jakalodra maksakeun cengkat sakuat tanaga najan bari jeung ngakeleter awakna. Tapi barang keur kitu corela jeleng katempo harita hiji jirim ngacorelat keluar ti jero guha nu taya lian Mbah Buyut Petu. Dasaha andika kumawani datang gadi pas diandika jalma ditahan urang lembur sangkan urip datang gadi gardina rek setor nyawa dulu cek Ki Buyut Petu bari ajeg nangtung panona mureleng ka Mbah Murtado. Dasar setan siluman sia hirup dengan yang nyelakakeun we manusia geuning lain mah cek Mbah Murtado. Ari Jakalodra harita ngarumpuyuk deui lantaran sukuna karasa leuleus balukar pangaruh kakuatan Nyi Mas Rata Kumala anu ngalumpuhkeun sabagian kakuatanana. Mungtung loba bangcot sor geura maju urang tarung urang pada milang sabuk urang pada nyakal sabuk milang daduk urang bitotama ngadu tanaga jeung kaula anu ngajaga keamanan ieu punjul cermai sia deuleu. Ki Buyut Petu langsung taki-taki sukuna nu aya tilu teh gancang mancuh tiluanana. Sedangkan Mbah Murtado ngahayap panas hatena ditangtang ku makhluk sarupa kitu teh. Srog Mbah Murtado maju salengkah. Tuluy taki-taki ku cara museurkeun kakuatan tina elmu tapak geni kana sapasang leungeunna. Ari Buyut Petu harita ujug-ujug jeleng loncat bari nyabetkeun buntut tukangna anu geus hurung burahay hiuk buntut Ki Buyut Petu nyamber ngarah beungeut Mbah Murtado tapi lep Mbah Murtado ngeloplos sabetan buntut Buyut Petu ge nyamos angin ngadius bangbaraan luhureun sirahna pisan ya jeleng Mbah Murtado luncat narajang ngeblesat bari ngerahkeun pereup anu geus pinuh ku tenaga lapisan. Tapi Ki Buyut Petu gancang nadah kekuatan lawan ku sapasang leungeunna. Hiu plak-plak kedugdes. Dua pasang leungeun bantrok jelek deyedak. Dua nana pada mundur ka tukang dua lengkah. Buyut Petu rada nyengir sabab aya rasa panas anu nyaksrak dina leungeunna akibat bantrok jeung leungeun Mbah Murtado anu ngandung hawa panas bawaan tina elmu tapak geni. Tapi Buyut Petu langsung nyalurkeun kekuatan murnina awak Ki Buyut Petu ngageleter buntut tukang jeung hareupna langsung centang dina congona pur dengan gebur hurung
buntut anu kacida ngabahayakeun keur jiwa lawan lantaran ngandung kekuatan panas jeung ngandung 1000 racun. Harita kibuit petug sayaga dina jurus pecut geni. Buntutna ngagebur hurung burahay geus centang ka luhur siap keur mecut lawan. Sedengkeun Mbah Murtado harita geus sayaga diri dina jurus tapak macan anu dibarengan ku tenaga lapisan tingkat luhur. Tapi nalika duanana siap erek ngadorongkeun dua leungeunna atuh ari ujug-ujug Allah waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.